Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ulah eureun-eureun urang mensyukuri nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang diberi nikmat iman ieu eueuh babandingana jeung kanikmatan nu lain. Sebab dengan ayana iman berarti orang bakal cicing di sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hirup sanajan mewah pohara, duit miliaran, malah mah triliunan, imahna diunggal negara, mawaan pamajikan boga pamajikan ge geus lain opat deui. Pamajikan ge geus lain opat deui 50 diunggal nagara aya nya teh. Eueuh iman atuh ari jelema eueuh iman mah tuh urusan. Ih atuh sakumaha beungharna ketika kerelek taeh abadal abidin di neraka. Nauzubillah. Haji Bendi bapan imah tereh rubuh dahar mun teu ngariung teu dahar. Tapi kan tetep be maot ieu ka sorga. Sanajan pangpandeurian. Ya Allah. Di tes bakal engke di akhirat artina ieu teh bakal diperhitungkeun. Hakullah bakal diperhitungkeun, hakul adami bakal diperhitungkeun. Nu pertama bakal diperhitungkeun hakullah teh ya ieu adalah salat. Salat Masya Allah. Barang dipariksa salat Haji Pendi, Masya Allah atuh kunaon ongkoh keur salat, ongkoh inget ka Maimunah. Ongkoh salat, ongkoh kalkulasi be yes poe ieu kauntungan teh sabaraha deui. Jadi eta keur salat kalkulator dibawa. Ya Allah. Atuh akhirna kan diinstruksikeun geus malaikat salat Haji Pendi babetkeun ka beungeutna. Tuh Masya Allah. Pan eta bakalna ieu disiksa ku salat urang. Ya Allah ku pede sagala teu mungkin. Nu mantak urang dina bulan puasa sok ngadoa jadi kunyah-kunyah ku urang wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Gusti salat ieu teh ulah diteunggeulkeun ka beungeut kaum. Gitu kan. Berarti kan aya salat anu bakal dijadikan pamonggol. Ya, salat nu mana? Iyalah salat ketika ongkoh sungut maca Fatihah, ongkoh hate ingat ka Maimunah. Rata-rata. Ya Allah. Eta model jasa Haji Pendi asal salat be nyeun cerpen. Nyeun cerpen cerita pendek tek beka bayangkeun mimiti eta aya rangda teh ada jadi suitan tuh laju seuri eta rangdana teh ayeuna kan janjian dibawa ka handapeun tangkal Ambon eta keur salat ngahayal datang ka dinya. Masya Allah. Jadi pan aya cerita pendek kos gitu teh.
kakara gedek dicukal-cekal assalamualaikum warahmatullah ye tapi asal geus uluk salam teh geus tak cerpena geusan eta kunaon kos kitu masya Allah ieu salat nu model kos kieu teh ya atuh moal bisa pake muka sorga kunci eta teh milai duh masya Allah tuh batur mah nyiaran salat sunah yang husuk teh ya yuh mimiti itu di tempat di kamar di luar salat fardu di masjid berjamaah tek mulai tengenah di jero kamar teh pindah ke tengah imah mulai dirinya teh ngeunah deui kemudian tek betengeunah deui pindah deui ka beleh pinggir set datang ka terus nyiaran salat ngeunah ya Allah ari Aji Pendi mah nu disiaran lain salat nu ngeunah nyiaran dahar nu ngeunah beda aliran ari dahar teh eureun nyiaran di mana nu ngeunah ari salat teh daekeun nyiaran di mana nu ngeunah waduh sagala geus biasa giliran be ari di sisi guru salat di sisi mitoha beuh masyaallah uswa kadelan lagi ngeluh masyaallah pohara giliran me salat sorangan aya jemping sagala tuh hakullah nu pertama bakal diproses ku Allah Subhanahu wa taala ieu adalah salat lulus dina salat insyaallah kadituna bakal lulus mudah-mudahan be urang lulus kabeh ya Allah kemudian kan ayah hakul adam dideleh ku urang teh hakullah nerapi tapi kan belum tentu hakul adamina pertama nu diproses ku Gusti Allah dina hakul adami adalah addima ieulah getih harti nak dima teh ya lamun pernah ngabunuh Haji Pendi ieu bakal diproses gede dima ya Allah mantakan sing hade ieu kuarikan geus eueuh hargaan jasa nyawa sakedeung dipaehan sakedeung jelema teh diteluh paeh duh masyaallah sakedeung ieu teh main tojos bae komo kuari mah hayang viral doang hayang hebat doang rombongan budak ngora marawa pedang ayo geng naon eta ngaranna geng sot atuh geng sot pangeunah eta mah hese aki-aki mah ieu ya Allah ya Rabbi pan eta teh kira-kira masyaallah kakarake keluar jelema teh mah set be main sabat be main babat be be golepak pe senangnya nah beuh luar biasa bisa maehan teh senang pan eta teh kira-kira datang ka dinya kos nu bakal moal paeh nyanana karelak paeh pan engke bakal diproses luar biasa tuh masyaallah tah termasuk ieu teh awal-awalana pembunuhan teh ieu awal-awalana pembunuhan ayana adu domba nami mah mantakan kaasupkeun kana minal kabair dosa gede mimitina aya pembunuhan teh kan ayana ngomongkeun gibah terbasup minal kabair qaula zur nyieun omongan anu memancing kemarahan bengah aja ngomong nyana teh ngahinakeun Kiai Pudoli
Atuh pengikut Kiai Pudoli, Muhyiddin Kiai Pudoli teh marah luar biasa. Siaran tah jelema dipaehan ku aing. Luar biasa. Ieu kaula zur geura paeh mun teu tobat minar kabair dosa limbat-bat. Tuh masyaallah sing ade. Ieu kuadikan zaman fitnah anu sangat parah. Masyaallah diadu-adukeun nu ieu jeung nu ieu. Nu itu jeung nu itu terus sedengkeun nu ieu boga pengikut nu ieu ge boga pengikut terus terjadilah keributan tadinya kadituna seulih paehan pan eta hakul adami bakal diproses ya Allah ditangtungkeun ke Haji Pendi dina poe kiamat bakal ayo ya Allah gara-gara boga kepentingan hayang diuk di kursi doang. Tapi kan eta berani ngaduk-ngadukeun jelema datang ka sabaraha korban eta teh ku gara-gara hayang diuk di kursi eta. Teu mikir nyana bakal paeh, teu mikir bakal diproses. Lamun teu salamat tina proses, pan eta bakal ngrebek di neraka. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min ya Allah. Lantaran Haji Pendi teh boga nyana teh pilihan, boga pilihanna jagoana nu ieu. Padahal mah eta jelema nu dipilih ku Haji Pendi teh jelema fasik. Tapi pan lantaran Haji Pendi teh geus ngadukung eta pan bebeakan ngalemna ka nyana. Jeta tayina pan dibere apaan sagala. Pokona mah puhara luar biasa ngalem bebeakan. Awas jelema iza madahal pasek, iza eta teh madahal pasek saha jelema anu ngalem karena pasek aka jelema pasek rosak luar biasa dina ngalemna eta teh nuduhkeun jelema jauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Tuh sing ade masyaallah pan eta ustad rosak ngalemna ka Haji Pendi. Geus pokona mah ulah kasasaha milih mah Haji Pendi bae nya nama waroi. Padahal tukang mawaan jablay. Ngojek eta ustad anu rosak ngalemna ka Haji Pendi pohara luar biasa pilihan ual ke Haji Pendi padahal mah nyawa Haji Pendi teh pasek geura paeh jauh jeung Allah Subhanahu wa taala atau nganceleng ka neraka ustad tinggal ustad cak malaikat Jabaniyah waduh ini ustad makanan gua ngaranna sa kiai ustadna ji nya nama yang disebut Ki Pudoli itu beres julid kira-kira. Ya Allah, ya lah urang geus teu kudu kabawa ku kumaha urang ngadoakeun be di negara urang mudah-mudahan negara urang aya dina kadawayan. Lantaran permasalahan aja geus dititik tuliskeun ieu ku Allah Subhanahu wa taala. Pasti ieu teh dina lauhil mahfudna si anu ieu teh anu bakal menang moal bisa karobah ku sasaha. Geus we urang teh percaya kana takdir Allah Subhanahu wa taala ngadoa urang teh supaya demokrasi teh berjalan anu rapih luar biasa ulah silih hujat kabair ulah terlalu ngalem nganceleng jauh ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh biasa we urang ulah kukumaha tuh kayak teu terjadi kukumaha insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala calon-calon teh jelema Islam kabeh di didinya aya kiaian di dinya aya jeneralan di nu mana bae aya jenderalna aya kiaina aya atuh habibna aya ieu teh anu ekonomna araraya kabeh geus be komplit kecuali aya Haji Pendian ribet tuh masya Allah geus be urang mah ulah sampai rugi ongkoh ngadukung si anu dek menang dek eleh
urang ka neraka gara-gara bebeakan ngahina si anu. Tuh, ayo coba gara-gara bebeakan ngalem si eta. Rugi kan nu aya kiai tinggal kiai rosa ngalemna ka si anu sedengkeun si eta teh jelas pasekna misal ya mah misal pan eta kan tetep jauh ka Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, semaningan keneh urang mikiran ieu sih aing rukun wudu geus rapih tak encan. Geus mendingan mikiran eta urang teh deuleu di parukunan. Masya Allah karya Syekh Arsad Al-Banjari waliyun min auliyaillah. Beuh mabruk ilmu nak Masya Allah parukunan. Di urang teh betakan parukunan bahasa Melayu. Disundakeun di Sunda parukunan Sunda, di Jawa parukunan Jawa. Masya Allah. Ieu teh beredar lain di urang doang, di Pulau Jawa lain di Indonesia doang. Terus nyampe di Malaysia parukunan teu asing. Di Singapura, di Brunei, Masya Allah mabruk teuing eta teh. Lillahi ta'ala jangan mah baheula tulis teh rukun wudu, rukun salat jeung sajabahna. Nu dipenta teh ka Gusti Allah berkah eta teh nu ngamalkeun sugan be aya nyek celek pahala. Pan ari haji pendi mah tulis teh ieu teh perhitunganna untung rugi. Tuh Masya Allah kalkulasina untung rugi. Mantakan dek lebah di mana mabruk, dek lebah mana berkahna. Parukunan ieu teh. Ya Allah, pariksa awak urang geus rapih encan ieu teh rukun wudu. Geus rapih encan rukun salat. Pan haji pendi mah ieu sakieu geus kolotna nya mah ieu. Ieu teh doa mandi junub teu bisa eueuh. Ya Allah ya Rabbi. Yai nyaho. Nya malam tilok mandi-mandi acan. Tuh aya nini teh begeus puluhan tahun buleugeur di jero kuburanana. Ketika kakeduk Masya Allah nya leuleus keneh baseuh seungit luar biasa nini pan pohara luar biasa kunaon ari haji pendi hirup keneh hapeuk. Ayo ditanya ieu teh ka anak-anakna ieu si pohara amat kabeneran aya keneh anakna emak boga wirida naon emak teh apa baheula tukang puasa be jatilo biasa-biasa be boro-boro tukang puasa unggal poe Senin Kamis gen teu makula mah paling ge puasa Ramadan doang eta ge hees bae tahajud beneran boro-boro tahajud kerek kadenge 10 imah mah kerekna abo tuh salat bae meureun ih paling jihatun wajib-wajibna bae tapi kok ieu bisa istimewa amat sakieu doang makula mah baheula keur hirup ya Allah nyana teh boga sesa kadahar naon bae misalna sorean geus dahar nyana teh aya sesa sayuran aya sesa lauk susah sesa eta teh tita dikumpulkeun bawalos tuh ka ditu ka santri bikeun ka santri paedah nyana ieu mana kabeneran deukeut kobong lain deukeut pasantren deukeut pondok. Ya Allah pokokna namanya nama asal boga naon bebikeun ka santri susah sesa marah ka anakna lamun aya susah sesa teh ya kapeutingkeun geus bebikeun isuk mah kumaha deui be. Masya Allah tuh eta cinta ka santri burabere ka santri nyeun buleugeur. Ari haji pendi mah aya nu nitip jang santri teu batu datang. Nah kunyana boro-boro jang santri jang guru na jang kiai nah dititipkeun ka haji pendi wassalam. Kreatif ya Allah. Masya Allah tuh
wiridan mah teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese. Ini nganukur pedah mere angeun, mere lauk, sing sajabana ka santri eta teh jasadna utuh buleger kene. Ari Haji Pendi ahli thariqah. Tasbihna ge diacung-acung. Masya Allah. Ngerebak di neraka. Mungkin pun. Mantaka rapihan awak urang. Rapihan awak urang endek kamarana ja ujung-ujung nama bakal diumumkeun di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu model kumaha bege nu sugih bakal diumumkeun komo nu susah mah teu kabur diumumkeun. Embungeun nu ngumumkeun. Ya Allah ya Rabbi. Pejabat atau rakyat biasa geus ketika coplok meru bakalna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu tukang ngahujat, anu tukang luar biasa pohara, anu tukang adu domba wayah paeh mah paeh bae. Pan berat bakalna tanggung jawab ieu teh adu domba, tanggung jawab ngahinakeun, tanggung jawab ngahujat jeung sajabana, kan ieu berat luar biasa. Mantakan yuk salametkeun diri urang masing-masing melalui rapihan muasaroh jeung Allah, muasaroh jeung sesama manu makhluk. Eta be urang teh geus aya kieu-kitu teh urang silih ridokeun. Tuh nu mantak sampai diayakeun ge ieu teh supaya ulah kabawa ka alam akhirat. Ayana bab muamalah, bab anu ulah kabawa ka alam akhirat. Ketika Haji Pendi teh ieu sirkah ke jeung Haji Rusdi ngan lejung enggeussan kan babagi sawah. Aya sawah nu beleh kulon, aya sawah nu beleh wetan. Ngan anu beleh kulon mah aya sumur di dinya teh pohara luar biasa. Otomatis eta kan sumur bernilai nu sangat pohara. Aya hargaan gitu. Dina taneuna mah baik nu beleh kulon maupun nu beleh wetan hargana akur. Meter 200.000 nu itu ge sarua. Ngan aya nilai tambah di nu kulon mah aya sumuran. Tah kamari geus dijelaskeun. Geus ketika Haji Pendi beleh kulon nu aya sumuran, Haji Rusdi beleh wetan nu eueuh sumuran, berarti ieu tinggal nilai be sumur teh ya. Mun hargana ieu sumur 1 juta, berarti kaya Haji Pendi tinggal mayar ka Haji Rusdi 500.000. Kaya ieu hak nu Haji Pendi, nu satengahna deui teh ya dibeli ku Haji Rusdi. Tuh, sarua jeung gitu kan? Hasil lelang ieu sumur hargana 1 juta. Berarti kan di dieu aya hak Haji Rusdi 500.000, hak Haji Pendi 500.000 tina sumur eta. Lantaran Haji Pendi mah geus eta teh bagian anu eta, otomatis anu 500.000 teh geus ngahiji jeung bagian Haji Pendi, tinggal bayar ka Haji Rusdi nu 500.000 deui. Tah, eta teh ngaranna baiun fil ijbar. Jual beli dengan ayana teu bisa menentang Haji Pendi. Cak Haji Pendi teh moal ku aing moal dijual. Teu bisa eta teh geus kudu aturanna seperti itu. Tah, kuari kieu. Hasil lelang ieu teh bawa sumur hargana 1 juta. Berarti kan sering 500.000 kan? Tinggal Haji Pendi teh mayaran ka Haji Rusdi 500.000 deui.
saparotan nu kamari geus diomongkeun eta wa huwa baiun termasuk jual beli bil ijbar. Aiprak cak Haji Rusdi kieu. Cak Haji Rusdi teh sanajan eta sumur hasil lelangna hargana 1 juta moal dijual bagian aing mah kudu sakitu mah hargana lamun Haji Pendi ka aing mayarana 5 juta mah eueuh masalah. Oh 5 juta mah eueuh masalah. Jadi sumur teh hargana digedekeun 10 juta. Jadi 5 juta bagian Haji Pendi, 5 juta bagian aing. Tuh bisa lah, embung aing 500.000 mah. Padahal hasil lelangan teh eta sumur paling ge hargana kan 1 juta. Tetap ngotot cak Haji Rusdi hayang 5 juta bae aing mah ganti rugina. Tah, ieu teu meunang, tetep kudu diakurkeun masa ari bagian Haji Pendi hanya ngukur kana hasil lelang ieu teh 1 juta berarti kan 500.000. Ari bagian Haji Rusdi kumaha kahayangnyana tek mentana 5 juta. Ieu teu bisa seperti itu, tetep kudu aya diakurkeun harga teh ya hasil lelang 1 juta berarti silih 500.000. Ieu teh ya tinggal Haji Pendi bayar ka ditu Haji Rusdi 500.000 teu daek deukeun teu heulanan kudu kitu be sebab ieu mah aturan mantakan wa kaza atadilu alal majam. Tah deuk ngomongkeun wa kaza atadil pemerataan harga. Ieu teh keputusan harga sumur dihargakeun 1 juta melalui ahli badan lelang ieu kudu geus be manut kana harga 1 juta teu meunang itu mangkak hayang lebih mahal. Tuh, jadi cak Haji Rusdi teh teu meunang kieu ya. Sabodo Haji Pendi mah make harga lelang 1 juta. Aing mah teu tetep be aing moal dijual bagian aing lamun lain 5 juta mah. Ieu teu bisa karena wakaja atadil pemerataan teh ya ieu mesti kudu diakurkeun. Masya Allah. Tuh. Aya sawah beleh kulon hargana mahal eta mah sabaraha ieu teh ya 500.000 sameterna. Sawah beleh wetan mah ngan 250.000. Berarti kan bagi 2 banget. Wari kan kieu ye. Lamun Haji Pendi 1.000 meter di beleh wetan, Haji Rusdi 1.000 meter di beleh kulon, atuh untungan Haji Rusdi bakal. Kunaon? Pan hargana 500.000 nu itu mah. Sedengkeun nu ieu mah ngan 250.000. Ieu kan kudu aya pemerataan rod teh ya pemerataan. Geus kieu berarti pemerataan harga kudu nah lamun anu di ieu teh ya sawah beleh wetan taneuna ulah 1.500 gitu kan nu itu 1.000 lantaran hargana 500.000 atawa ieu teh kudu kuduna 2.000 kali 250.000 sabaraha pen? Nu bener atuh. Itu mah tuh, nu itu tuh sawah. Hangan ukur 1.000 meter. 1.000 meter teh ya hargana 500.000. Ya kan? Berarti ieu teh ya lamun dijual tah nu 1.000 meter hargana 500.000 sabaraha duit? 500 juta. Kuari nu ieu mah 250.000 hargana ngan sawahna 2.000 sabaraha? 500 juta kan? Berarti kan akur. Tah kudu aya pemerataan rote pemerataan. Ieu lantaran ke bakalan leuleuh harga. Nu ieu mah 1.000 lantaran hargana 500.000. Nu ieu mah 2.000 lantaran hargana 250.000. Karena lamun diakurkeun meteran atuh rugi nu ieu.
rugi do ieu tek beta Haji Pendi ya lamun milih nu eta 200 ada 2000 lamun milih sawah Blek Kulon ngan 1000 tapi nilai hargana bakal akur yen teu meunang langsung dibagi kieu bae tah Haji Pendi nu ieu tah Haji Rusdi nu teu meunang kudu aya diundi nu kaluar ti heula eta teh geus ditangtukeun bahwa meunang sawah anu 2000 meter nu hargana 250.000 engke berarti nu ieu mah geus teu kudu diundi deui berarti ieu bakal bagian anu ieu tah kuari kieu nu jadi masalah ieu secara nilai harga mah oke akur tapi kan nilai luasna beda nu ieu mah 1000 nu ieu mah 2000 nu ieu mah 2000 tah ieu teh kan sarua jeung kieu ye sarua jeung kieu cak Haji Rusdi nu meunang anu meunang dina bagian sawah nu 2000 teh ya pen ieu kan kabehna sawah teh 3000 meter tah maneh 1000 kaula ge 1000 ngan nu 1000 deui tah nu 1000 deui teh ya ieu jual make harga nu itu tuh jenisnya leuwih mahal mantakan engke aing teh jang bagian aing tak kaya dijual pas gitu nu jadi permasalahan perbedaan eta teh ya ieu nu Haji Rusdi mah 2000 nu ieu mah 1000 ieu teh penjual beli apakah eta teh ya memang termasuk karena dibagi seperti itu karena nilai harga mantakan di dia teh kismatul aja iprozun pil ajar iproz adapun masalah beda seperti itu nu ieu mah 2000 nu ieu mah 1000 berarti kan beda cuman lamun nilai harga akur ieu henteu kaasupkeun bae jual beli tapi iproz pemisahan teh ya memang disesuaikan jeung harga. Jadi adil keneh cak urang mah. Tah ari Haji Pendi mah ieu 1000 ge nilaina 500.000, ari Haji Rusdi mah 2000 ge nilaina 250.000, nilaina bakal akur bakalna. Tah eta kos kitu lain kaasupkeun kana jual beli. Perbedaan kos kitu teh ya iproz teh ya pemisahan penyesuaian. Henteu kaasupkeun kari sumur mah tadi tuh sumur bagian nu Haji ieu teh ya Rusdi dibeli ku Haji Pendi wah baikun tapi lamun perbedaan dina ieu mah iproz ngaranna pemisahan anu disesuaikeun tapi tetep ieu pil asoh cak ngokobil asoh mah geus lumpatkeun kana bae jual beli kos kitu ngaranna jadi bagian nu ieu dibeli make harga itu lantaran itu kaasupkeun kana mahal tah eta sarua jeung kos kitu ieu teh Masya Allah ieu kunaon nu mantak diterapkeun seperti ieu supaya berlaku adil di alam dunia ulah aya kacokot kacomot hak karena bakal bermasalah panjang di alam akhirat karelak maot bapakna ninggalkeun anak eta teh 5 nu cikal ngaranna Haji Pendi cak Haji Pendi teh ka adi-adina sia mah ulah mikiran warisan geus suratna aya di aing kabeh tenang bae suratna aya di aing kabeh tuh rak be asal panen ku Haji Pendi teh dibere 2 liter adik-adik arinya nama saton aya surat demo adina nanya ka kakana pan gantungan ukur dibere 2 liter doang ieu teh siang geus ulah loba omong geus loba omong pan sia geus teu nyaho naon sarubuk aing naon aing geus atuh sakitu geus uyuhan ku aing dibere
nyebutna uyuhan dibere. Cak adina teh pan kakak uyuhan dibere, pan ieu mah hak kula warisan ti bapa. Ayo. Masya Allah. Tah, andai kata eta sawah sirtah ngaranna kos kitu ngaranna. Pan tataina mah boga bapa sorangan. Begitu bapa maot, ieu teh boga hak waris sah anak-anakna nu limaan. Sirtah ngaranna samemeh dibagi. Berarti harkata rerejengan. Kan gitu, wari di sawahan, prak be hasil panen. Bagi nu jelas. Aturan mah menang sering 2 kintal, nu ieu 2 kintal, nu ieu 2 kintal, kecuali nu awewe berarti sabagian doang 1 kintal. Kunaon ieu mah ngan ukur dibere silih 2 liter doang. Ari Haji Pendi pedah kakak nyana mah luar biasa ngajualna ge make mobil 1 toneun. Ayo, berarti kan aya hak adi nu kacokot ku Haji Pendi kan? Itu hakul adami panjang jaga di alam akhirat bakal. Masya Allah, batur mah geus alasub ka sorga adina Haji Rusdi geus ka sorga. Masya Allah nu bungsu Haji Agus geus ka sorga. Geus nyekelan bidadari bae. Masya Allah diusapan eta teh ya eta na bidadari nana kara naon S2 ayo Ari Haji Pendi mah kakakna keur ngap di neraka. Ayo gara-gara hak adi kacokot ku dirina. Rugi kan Masya Allah. Hanas teu kebel hirup di alam dunia sakitu-kitu nah hanas panjang di alam akhirat. Sedengkeun kan la nihayatalah ujungan di alam akhirat. Hanya gara-gara kasalahan anu sangat lain kasalahan salah takos kitu teh ya, tapi kan rugina panjang. Komo lajuna eta sawah teh dijual ku Haji Pendi. Geus teu nyahoana naon adi-adina mah ngan ukur dibere eta sia ku aing dibere 20 juta uyuhan sia ku aing dibere nyebutna uyuhan atuh cak adina pan uyuhan kakak pan ieu mah lain kakak nu mere hak kula tina titinggal bapa eueuh bedana antara nu cikal nu tengah jeung nu bungsu eueuh bedana. Lah ulah pedah-pedahnya na cikal ieu teh kudu gede babagianana pedah sia mah tengah tah sakitu bae teu bisa pan anak bapak keneh kabeh ge tuh komo orenganan eta teh bapak barang kanyahoan teh geus maot orenganan boga nu ngora boga anak di ditu ayo masalah atuh itu pan bina bin saha kan bin bapak urang kene kan berarti kan eta adi urang kene kunaon ku Haji Pendi enggeus nyana mah geus ngahianatan ma urang nyebut aja kan gitu kan heuy kunaon boga pikiran kos kitu ulah boga pikiran kos kitu nu jelas sanajan anak di nu ngora itu ieu adalah dulur urang bina deuleu akur teu bina atau otomatis sanajan ieu teh bepakaya itu kabawa di dieu di nu kolot boga anak 5 di nu ngora boga anak 2 atuh kuari ulah ngomongkeun teh bagi 5 bagi 7 atuh pen ieu mah masyaallah malah mah adina nu beda mah teh di bejaan-bejaan acan gerapaeh deui bae pen panjang lalakon teh Masya Allah lain bantrak-bantrak mantakan yuk urang hirup seadil-adilna duh komo nyokotan hak waris mah cakolot teh mah sia ulah sing ade eta teh ulah parebut warisan komo hawak mah kana warisan moal jambuga bahasana ge moal jambuga geuleuh jelema anu eta teh hawak kana warisan ieu teh kadituna balalangsa kadituna rugi luar biasa Masya Allah lajuna mah panu adi-adina bea ku nyana ieu teh kan
apakah balangsak? Ih sabar si adina, ku Allah bakal nabi bere diganti. Be adina kawin ke jeung nu beunghar anak hiji-hijina. Ayo teu meunang nyana warisan jadi dicokot kabeh ku kakakna nu ngaran Pepen teh. Tapi kan nyana boga mitoha beunghar, lejuna cocokeun mitohana. Geus tah jang minantu kabeh. Ayo anda kumaha kan? Tinggal ju naik mobil adina kahareupeun Imah Haji Pendi teh pid ngelakson doang. Karasa tah. Ya Allah ya Rabbi. Moal nu hatena ikhlasan moal aya istilah dendam mah. Ih jakabeh ge nang Gusti Allah Subhanahu wa taala teu kudu. Nu hebat mah datang adina ka Haji Pendi teh ya, kakak abeh ulah kabawa ka alam akhirat geus nu pula diridokeun bae. Tuh. Harpa. Eta nu hebat cak adina embung. Tetep kula mah endeu perhitungan be di alam akhirat. Apa adina dorakan? Henteu. Memang hakna. Tuh geus kuari hak teh ye moal aya istilah moal aya istilah leungit hak karebut ku kakak atawa motor urang teh bedi paling ku pamalingan henteu leungit hakikatna teh kunaon di akhirat ya hak motor urang bae. Ya Allah ye datang ka Haji Rusdi kalengitan berkat orang kan ku Haji Pendi kan itu engke di alam akhirat ribut berkat bakalna. Jadi ari hak kurang mah hak kurang bae. Dirampas luar biasa. Masya Allah taneuh digusur ieu teh ye geus teu diganti rugi deui atawa sadaekna. Tah sia lamun daek dibayar ku aing sakean. Lamun henteu ayo ke pengadilan. Reng saetu kumaha ja pengadilanana boga nyana kabeh. Ayeuna kan kapaksa eta teh taneuh teh digusur dengan harga sakitu ge. Geura paeh eta nyokot ngarampas hak pas kitu mah. Jeh Kiai pan di dituna Cina eta teh atuh Cina mah pinarakaeun ieu. Heueuh jana ka neraka tapi dengan aya penjoliman dilipat gandakeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Sarua non muslim. Wih. Nonon jelema kafir disiksa tingkatan-tingkatan bakal aya anu kafir tapi nyana bageur ka umat Islam, aya kafir wehewa ka umat Islam, aya kafir lain hewa deui merangan ka umat Islam. Okos di ditu tuh kafir nu aya di Israel nyana teh hewa ka umat Islam teh sampai datang ka peperangan paeh ieu lain bantrak-bantar dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala siksaana. Dibuktikeun ku ari bae karak paeh geus bau bangke hirupna. Tuh, karak paeh pang kunaon ari mayat-mayat eta teh muslim sarareungit luar biasa. Ari itu mah karak paeh doang bau. Ieu mah hirup keneh Haji Pendi mah geus bau. Leuwih parah nyana. Ya Allah ya Rabb Gusti nu agung masya Allah. Sawah beleh kulon 1000 meter, sawah beleh wetan ge 1000 meter. Ieu teu bisa kieu, teu bisa cak Haji Pendi aing nu beleh kulon. Teu bisa gitu, tetep kudu make jalur undi. Diundi, tek saha nu kaluar ti heula ieu nyekelna nu beleh kulon, nu kadua berarti beleh wetan. Walaupun harga akur kan kieu kadang-kadang posisi nu berbeda. Jadi tetap kudu melalui ieu tia jalur diundi. Didinya teh ngomong antara Haji Pendi jeung Haji Rusdi.